upami kitu sarana Yai bilih melengkung bekasnya lahan ya kejadian bawi raos akang ieu teh sanes ti gaib tapi ieu teh ti jalma anu katingali. Oh geuning nya da Kangjeng Rama guruna si Kombayana oge wartosna teh ti gaib panggeuingkeun kaula uninga ti mana da kaula teu mere wartos ka Kangjeng Rama guru yen bade tatapa di dinya tapi geuning penak. Teu sangka aya barang nuju raos impal wacana saperatane pun ieu Sang Hyang Tunggal Wibawa mulih ti nagara Astina nyanak garwana Dewi Wirginingsih margi di nagara Astina nuju amuk-amukan nyaeta maksad nama nyuhunkeun Dewi Wirginingsih jelaran urang Astina sadayana teh anu kiat nandangan kasaktian ieu Sang Hyang Tunggal Wibawa teu digelarkeun sateh waktos teu ngawidian leres kahartos pisan ayeuna parantos dumugi ka ieu tempat Arjuna walah saha teh cocorowokan saha jang saha teh sopan tu sopan jelema teh salah teh nu demo gitu nya sampurasun rampes saha Nyai kaula nun antosan tukang baso dah akang rek asup ka jero mangga kaula nun dupi artosna bilih hoyong baso nganyuk bejakeun cek akang saha teh jelema sampurasun urang dieu satria rampes rampes kenalkeun hiji-hijina saha sampean karan kaula Arjuna kaula Kresna kaula Gatotkaca dupi ieu isi mah abdi pun Semar seuh Semar sumuh itu dawala kulan hapunten kapengkeran sae goreng patut teuing hirup teh rurupan teh nah jelema teh kitunya dadag sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta tapi omong-omonganna meni urang beh ditueun Cisewu ge beh ditu keneh jauh umur Kang Wani ge jauh anu tukang jiga kalkum anu hareup jiga penguin pinguin meureun kumaha ieu we nah menak nepi ka teuregeus kitu kumaha teh saha anjeun satria ngaran kaula Sang Hyang Tunggal Wibawa uluh Sang Hyang ya alah nah punya ya Sang Hyang haok polotot ngaran teh Sang Hyang Tunggal Wibawa teu pino di mana anjeun kaula nya jauh teh di mana kaula ti tadi nah ngomong jajang ti Sibuluh keur neangan doma bibit doma deket jeung Mang Ading nya anu nonton wayang teh geuning sok dina sound system anyana mah tara tebi eta resep resep meuli sound system kudu kieu cenah ya hari kitu naon maksudna nyeun datang ka kieu kaula teh keur ngalalana sangeusna ngalalana kaula teh langsung ngalacau jeung kaituna ngalang wayang ngan pararinu tungtungna mah sagala di alang saja merjang keur ngalalana kitu aya awewe ceurik ngabangingik ai eta awewe teh keur nyeung ceurikan layon
cenah mah eta teh salakina teh aya nu maehan dipaehanana ku Arjuna. Leres gitu cenah mah salakina teh ngaranna teh Astra Jingga. Kulantaran eta awewe geulis ku kaula ditanya sekeng Nyai daek dipilihkeun ku pun Kakang anu ngaran Sanghyang Tunggal Wibawa. Ceuk eta awewe mangga teh teuing da nama salaki parantos mati asal kaula mah minta pangmaleskeun pati weh kangaran Arjuna ngaranna Dewi Wirginingsih. Tah kaula teh janji ka pun bojo anu kakasih Dewi Wirginingsih dek mulangkeun kana kanyeri manehna salakina dipaehan ku Arjuna. Nah bener Arjuna anjeun geus maehan jelema. Ya. Jing. Waduh. Teu salah memang kaula geus maehan si cepot. Dosana maling pusaka ngaranna ali-ali ampa. Jeung naon deui? Jeung pansarobah. Bukti si cepot maling. Hah? Saat-saat ngahukum jelema teh kudu ditek-tek nepi ka beungeut. Kudu ditetaraja di cakamalan. Hiji bukti, dua pengakuan, kaopat tiluna saksi. Buktina ujug-ujug dipaehan aya pamimpin gitu patut kurang ngajar sina krian. Gatot Kaca tewak tas kurang ajar. Wah ributnya Pak kada jagalah jawa ingat. Satriati mana eta teh nun naon Satriati mana awas nu teu apal we ieu mah aki-aki ayana kuningan ya kuningan amuing era aing ujang hebat ya jelema teh. Mun bisa anjeun ulah pipilueun. Naon? Ieu urusan kaula. Ieu geus jadi urusan kaula. Nah, kaula salaku lurah tamtama negara di tempat. Saha nu nekat saukeun saha-saha nu bakal ngayakeun tindakan nu teu hade nganu harti Gatot Kaca bakal ngayakeun tindakan leuwih ti heula ka sampean. Oh gitu. Iya, tega. Pati. Iya. Laden. Iya. Hui, hui. 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 Wais. Maju siap. Hebat. Kerel eta aduh. Iya. Woi. 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 Hui, yo woi. Wah. Paman. Tingali ngap goler paman. Bilih teu uninga tuninya hirup deui. Edan. Kaula mah datara ribut pasea. Mah leuleus. Allah. Arjuna. Tenyo jago sampean. Jangan gorer ta. Gatot Kaca, paman. Kunaon namru kitu? Waduh, leuleus paman. Asa jadi kapuk kaipunan kapas kahujanan. Teu dikumaha-kumaha jon namru beye sia kalakuan teh. Sadaya daya. Teu